Eta di behel ameh naon di? Huntu Nya, eta teh ajang menerkeun huntu anu karehol bi. Jadi lamun misalkan di behelan jadi rapih untuk karehol teh. Gitu. bibi mah yang sete gingsulan geuning akan jat. Ya bisa tuh. Ayeuna lamun misalkan bibi ya rapih ya. Hayang jadi aya gingsulan bisa make behel, bisa oge. Geuning itu budak Pak RT si Siska. Kok gingsul hiji nih geulis ka Cidaeta. Komo lamun kabeh. Bibi mah arek kabeh di etanana gingsulanana. Poe mah. Please bi. Ya, lamun misalkan gingsul kabeh eta gobrakna lain gingsul, ngohngor. Ngohngor bi. Montong bi lah. Montong di behal-behal sagala anjir komo hayang digingsulkeun kabeh mah. Ya guys nya. Geus alus kitu bi. Geus. Pamereti Allah lagi kitu, geus nyari kitu ge. Ya guys nya. Kalau leuwih bi aing ya, ampun. Aya wae lauk golsom. Brad, didinya apa teh kasimpun tetangga kosim nih. Anu terus megasi teh ya, Kalimantan. Heeh. Kumaha gitu. Manehna karek balik tadi, Brad. Sukses ayeuna mah euy. Terus balik sih eta. Heueuh. Alhamdulillah tuh sukses mah. Panggih manehnya. Panggih bejana, Brad, di ditu teh manehanana sukses nate euy. Bertani, Brad, kana sayuran. Oh, karena sayuran. Heueuh. Oh. Da di ditu meureunnya taneuhna masih subur ningan, Brad. Jadi cenah cek manehna nya malah kangkung ogenan di ditu bakat ku subur, baradag. Beurit oge nepi ka asup tah cenah kana liangna. Kala. Berit nepieun ka asup kana liangna. Heueuh. Ya rada ganyil ya anjir dongeng teh. Ku aing mah kapanggih da aing mah cerdas atuh bener teh. Sia daek wae anjir. Dirahulan anjir ku si Emplon. Ya. Perhatikan kalimatna sia teh. Kalimatna teh naon? Berit asup kana liangna. Pisahkeun antara berit jeung kangkung. Da di mana-mana ge berit mah pasti kana liangna asupna. Maksudna lain kana liang kangkung, kana liang dahan kangkung sia teh. Eta si Emplon ngadongeng teh. Mani Herman sia mah kitu hungkul ge. Anjing. Loading sia teh li. Ngaloding. Cek aing mau kuateun anjir otakna Pentium 2 sia mah. Aya wae ya anjir ya. Flash disk kosong. Brad, uang nyeblak yuk, Brad. Sore-sore kieu, Brad. Seger, Brad. Sing lada. Anjing saroceng nu juga ibu-ibu wae anjing ngajak nyeblak segala. Ceng. Aing mah tiba lagi teu beuki nyeblak. Nu sejen we ngajakan malah tong nyeblak. Kudu beuki, Brad. Ai teu beuki kumaha tuh? Ye, aya peribahasana seblak teh, Brad. Bahasana. Paribasa kumaha ieu mana sih teh? Ya aing umur nyunyuhun heula nu ieu. Can pernah aing ngadenge aya paribasa anu berhubungan jeung seblak, Ceng. Hah? Paribasana nu mana anjir? Eta, Brad. Nu kacai sing jadi saleuwi, kadarat sing daek nyeblak. Anjing. Ya, cek aing ngacaprakna saroceng ya. Ceng, geus lah tong make jeung paribasa. Ya. Engke teh jadi salah arti kok aku baru dak nu ayeuna mah anjir. Tong make jeung paribasa lah. Jadi ruksak paribasa ku si ieu mah guys. Ya. Kaleuwi. Kacai jadi saleuwi. Nya kadarat jadi salogak. Entah jadi nyeblak saroceng. Anjing saroceng wae. Ha bisa wae ya anjir. Bayawak ya. Bibi itu dihareupeun imah ngajajar-jajar emer jang naon deh dicayan sagala. Ek nernak Pernah cupang bibi? reungit. Oh. Emang di dia aya gitu nu ternak cupang. Bibi rek ngajualan anak reungit segala. Nu anak reungit da reungit. Reungitna? Heeh. Anu geus ngapung? Terus eta lamun geus loba, ku bibi rek dikumahakeun eta reungit. Ek dilatih teh ulah nyedot getih teh nyedot temak. Tah kana mun geus pinter
Aing muka terapi sedot lemak bibi di imah. Aredangnya euy aing ya. Ide yang sangat brilian sekali. Can aya bener, bener. Ngadongkuk ke pokokna mah orang selaku alo ya. Ngadongkuk pokokna mah. Bener bi alus bi eta bi ide bi. Sedot lemak anjir make reungit nya. Guys. Matak mangga ka ibu-ibunya anu bermasalah dengan kegemukan. Nya. Tiasa daftar langsung ka bibi abdi terapi sedot lemak dengan nyamuk. Mung meureunan efekna rada retep. Arate. Nya, tapi da sakedah pastinya bi. Ah, gitu mereunannya. Sok enggal daftar meungpeung nuju promo. Nya. Anak aing ya. Ampun teh. Hah, bisa wae ya anjir. Encu. Kumaha mo digawe di bos aja teh mo betah teu mo? Alhamdulillah ceng betah euy. Si bos Ajat kan muka perusahaan anyar geuning. Kanu hayam anu Eta hayam na mo hayam pedaging tau petelor. daging ceng. Jadi masuk ke rumah-rumah makan gini. Kamari rumah orang ceng anterkeun hayam. Anu urang teh poho euy karambana teh ditutupan. Atuh ngalencar hayam teh. Wah, kumaha tuh eta mo? Nah tuh kumaha sih? Da alamat mah di sakuan kurang. Sok karek-karek di mana eta hayam. Tapi dah heueuhnya mo. Heueuh. Engke deui mah komo mo. Mending keneh ditewakan hiji-hiji mau diberi alamat. Terus Keun besina ari di sorangan, maneh mah ngopi di warung. ih nya ceng. Anjir teu kapikiran euy. Teu ah mah kitu ah. Brad, ari jalan tolnya araralus teh euy arana. Nya atuh jalan tol mah pan tina singkatan teh kos. Jalan tol teh. Jadi aralus model ieu ya. Model Saroja geuningan nya. Eta teh singkatan. Eta teh. Soreang Pasir Koja. Gitu model Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Kosim ge apa? Purbalarang tah, Polbarang naon. Purwakarta, Bandung Barat, Padalarang. Benar. Kosim gitu lah. Ya Brad kan Kosimanya punya cita-cita ya mah Brad. Lamun Kosim ingin jalan tol, Kosim mah arek di Ciomasnya, ka Pangandaran tah, ka Jogja, Bandung Barat, akhiran we ka Garut. Ini meni panjang nih. Terus dengaranna naon eta jalan tol? Mas Parjo Burut. Anjing. Kusimaya ya wae anjing. Ciomas, Pangandaran, Jogja, Jogja, Bandung Barat, Bandung Barat, Garut. Garut, Mas Parjo Burut. Tapi dah heueuh anjing. Bisa wae ya anjir ya. Nya. Lampu penerangan jalan tol ya.